Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen kaum dangu sadayana, patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Anu dina danget ieu nuju medar hanca carios balad siluman karya Kang Rudiansah. Anu bade nincak ka bagian ka-12. Mugi-mugi para wargi netizen sadayana aya dina kaayaan anu sararehat sakulawargi ditebihkeun tina coronavirus disease atanapi COVID-19 oge saum Ramadan urang sadayana aya dina ridho mantena. Hatur nuhun teu bosan-bosan ku abdi dihaturkeun ka para wargi kaum dangu netizen sadayana anu paratos sindang ka ieu kanal muter konten-kontena. Boh bilih aya nu teu acan subscribe mangga kantun dipencet wae seratan subscribe anu warnana beureum palih katuhu handapeun video dina YouTube. Atuh sumawona kanggo nu parantos subscribe, nu parantos nge-like, nu parantos komen oge nge-sharekeun link ieu dongeng simkuring ngaturkeun nuhun dina sagala rupi rojonganana kana usaha ngamumule budaya Sunda ieu. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu ti payun nuju medar kaayaan Halimah sareng Usman mamalihan anu nuju ngobrol enjingna saatos tarungna macioh sareng Batara Kala. Kumaha carios salajengna? Mangga urang kawitan nanging sateu acana aya anu bade ngalangkung. Dipiralkeun. Nikmat sekali ini. Kopinya begitu harum. Begitu nikmat. Kopi apa ini, Bu? Itu kopi baru, Pak. Kopi yang memang enak rasanya. Dibuat dari biji-biji kopi yang berkualitas dan akan membuat ketagihan. Ibu memang istri yang cerdas. Sangat tahu akan selera papa. Sendal jepit cap kuda liar. Sendal jepit yang membuat kaki Anda nyaman dalam melangkah dan bekerja serta berkarya. Sendal jepit yang dibuat sejak 1888. Terbuat dari karet-karet pilihan yang pencampuran dari karet ban, karet gelang, karet kolor, jam karet, dan bahan-bahan karet lainnya. Sendal jepit cap kuda liar menunjang aktivitas Anda. Ayo, Bu, Papa mau berangkat dulu. Mana sendal jepit Papa? Oh, itu, Pak. Ada di atas genteng, lagi dijemur. Oh iya, baiklah, Bu. Papa berangkat ya. Hati-hati, Papa. Jangan sampai jatuh lagi dari kuda ya. Syukur atuh Kang, ari nya mah si Cioh geus binasa. Berarti urang nu unggulnya Kang. Tembal Halimah atoh dumeh kahayang manehna tetela bisa kahontal. Nya kitu pisan Halimah. Akang oge puguh atoh jeung bagja ieu teh. Ari sabab Akang ayeuna tetela bisa nyumponan kana kahayang Halimah pikeun ngarebut mustika batu gelap tina leungeunna si Cioh. Tapi kahade deui Halimah. Halimah oge kudu tetep waspada ulah cileureun jeung balangah. Lantaran
bisi aya jalma anu ngadon newo-newo ngaganggu ka pihak urang duaan. Nyaeta nu sarua mikahayang kana ieu mustika. Ceuk Usman mamalihan teu weleh ngingetan ka Halimah sangkan tetep waspada. Halimah sirahna temong ungut-ungutan. Manehna ngarti kana maksud caritaan Usman mamalihan dina waktu harita. Nya Kang, bener pisan. Pokona mah urang teh kudu tetep waspada sareng tatan-tatan. Bilih urang aya nu nyerangnya. Pang-pang nama ku si Randi tah. Manehna bisi terus ngambe kana kaayaan urang anu sabenerna. Tuluy nyahoeun yen Usman anu asli mah geus teu aya di dieu. Ceuk Halimah rada salempangeun hatena sabab bisi kumaha onam. Ngonaan si Randi akang oge puguh asa kaingetan Halimah. Si Randi katut si Jaed sakulawarga. Dina poe ieu pisan bakal araya datang ka dieu. Tapi Halimah teu kudu ngarasa salempang. Da akang oge moal cicingeun. Akang rek terus taki-taki pikeun narima kedatangan si Randi ka dieu. Tapi lamun teh mah si Randi nyahoeun kana jati diri akang nu sabenerna. Hek teh teuing. Akang moal hariwang ku eta kaayaan Halimah. Ku akang pasti bakal disanghareupan. Kitu tah Halimah. Jawab Usman mamalihan dirina yakin baris mampu ngungkulan pangartina Randi lamun seug teh dirina kudu patelak jeung Randi dina poe harita. Ari Halimah tembong manehna ngadon terus ngahuleng can waka kadenge deui cumarita. Nempo Halimah ngadon terus ngahuleng kitu teh kadenge manehna gancang cumarita deui. Yeuh, teu kudu terus bingung kitu Halimah. Dua perkara etakeun bae ku akang bakal disanghareupan. Jeung akang tadi nyerita kitu soteh lain hayang ngareurewas. Ngan sakadar ngingetan wae wungkul. Da sabab angker akang keneh nu bakal tuluy ngajagaan mah Halimah. Teu mustahil ayeuna para dukun-dukun anu geus lila narumpi diri teh bakal maruncul deui. Para jawara bakal datang makalangan pada hayang ngapi milik ieu mustika. Kitu ge lamun kabeh geus ngadenge macioh ajal binasa. Atuh cenah si Randi boga pangarti. Teu kudu salempang. Teu kudu salempang Halimah anu geulis. Da sabab aya keneh akang di dieu apanan. Harita Usman mamalihan terus nandeskeun. Dirina bakal tanggung jawab sapinuhna ngajaga kana kasalamatan Halimah. Halimah sakapeung narik napas jero lalaunan. Bari pok nyarita deui. Ari lebah dinya namah abdi oge percaya sapinuhna ka akang Kang. Tapi taya salahna meureunan deui lamun abdi oge ayeuna aya niat pikeun ngulik pangarti Kang. Nyiar ilmu panemu. Sabab abdi teh rumasa hayang jadi jalma bisa, hayang ngalapis diriku ilmu-ilmu pinunjul Kang. Boh dina hal ilmu kadukunan, boh kadugalan jeung sajabana, puguh abdi teh hayang bisa. Sabab abdi ingat kana obrolan macioh waktu ti heula. Anu kungsi nyaritakeun perjuangan-perjuanganana Ki Gumangkara anu jadi guruna. Anu ceunah Ki Gumangkara teh kungsi patelak heula jeung para dukun jeung jawara akang. Nalika manehna mungaran ngapi milik ieu mustika. Tah lebah dieuna abdi oge jadi ngarti yen hayang ngapi milik ieu mustika batu gelap teh tetela henteu gampang kitu wae geuningan. Urang tetela masih keneh perlu waktu pikeun terus berjuang Kang. Tapi memang taya salah na deui samemeh urang mikiran jeung nguruskeun masalah nu sajen. Mending jingkirkeun heula si Randi nu leuwih ti heula Kang. Sababnya si Randi jalma anu pangheulana bakal jadi bibit berwit panghalang ke urang duaan Kang. Ceuk Halimah kakarak manehna nyegerakeun jalan pamikiranana ka Usman mamalihan.
anu tetela Halimah salila ieu teh manehna boga cita-cita hayang jadi jalma sakti. Bagja Halimah, tetela Halimah boga cita-cita anu kawilang hade. Ku akang pasti dirojong Halimah. Ngan tapi kade Halimah oge kudu asak milih naon, milih guru, milih jalma pinter nu baris dijadikeun guru ku Halimah. Oh kitunya Kang. Tapi saha atuh jalma na Kang, jalma anu bisa dipercaya ku abdi teh pikeun bisa dijadikeun guru ku abdi, da puguh hese neanganna geuningan. Jalma anu bisa dipercaya ku Halimah taya deui sarta cocok dijadikeun guru ku Halimah teh nyaeta hiji dukun sakti nu leuwih sakti ti Macio. Anu katelahna nyaeta Nyai Cangkurileung Halimah. Saha? Nyai Cangkurileung Halimah. Saha Kang? Nyai Cangkurileung Halimah. Geus atuh geus 3 kali. Oh, nah hanya nami dapat mirip sareng nami penyanyi jaipongan nya Kang. Aya nami Cangkurileungan. Pan pedah geuning bentana teh ari anu jadi sinden mah namina teh Cici Cangkurileung. Tapi dukun anu disebatkeun ku akang mah namina Nyai Cangkurileung. Eta mah kuring ge apal atuh. Bajing loncat ka astana, abdi lepat naosan teu anggalna. Geus, ieu teh carita horor lain carita bodor. Geus nepi ka mana tadi? Nyanyi Cangkurileung. Nya bisa jadi Halimah. Ngaran sesebutan di alam manusia mah aya nu sarupa. Ngantang tue beda dina tina tanukna, khususna dina jalan kahirupanana. Tah ayeuna eta jalma anu katelah Nyai Cangkurileung teh keur jadi pananyaanana 2 jalma salaki pamajikan. Sarta numutkeun panarawangan akang mah ayeuna. Eta 2 jalma teh datangna memang mawa maksud nyaeta pikeun ngaganggu si Randi anu dianggapna saingan usaha manehna. Malah dina poe ieu oge keur lumangsung adu elmu si Randi diserang ku eta dukun. Cek Usman mamalihan anu memang panon batina seukeut bisa nempok narawang ke tempat anu jauh anu teu bisa katempo ku panon jalma biasa. Aya sempet-sempet ngahaleuang heula nya para wagin tejeun sadayana Usman mamalihan ieu. Baruk ku tanteh kitu Kang. Atuh meureunan moal jadi si Randi ka dina teh Kang nya. Ari aya nu ngaganggu mah ku jalma sejen. Abdi mah panuju Kang, panuju. Nya jadi atuh Halimah moal tepikeun ka teu jadi. Ngan pedah si Randi ayeuna can tepi ka perjalananana sabab kaburu aya nu ngaganggu. Jadi weh telat rek ka dieuna teh. Cek Usman deui yakin kana tetempoanana harita. Memang bener ceritaan Usman mamalihan alias Jin Batara Kala teh teu nyalahan. Kabeh oge memang bener yen Randi harita aya nu nyerang ti kajauhan. Anu nyerang taya deui nyaeta iwal ti Nyai Cangkurileung. Dukun sakti anyar anu harita jadi pananyaanana 2 jalma anu memang boga niat deleka ka kulawarga Randi. Ngajadikeun Randi oge katut anu sejena rada telat rek ngajugjugna ka imah Halimah teh sabab ku ayana eta gangguan. Harita Randi jeung Kartika katut anu sejena pas pisan arek narek asup ka jero mobilna.
Randi kabeh jadi pating narengkog deui mundur ka tukang. Sabab kabeh rareuwaseun waktu nempo aya orai kobra 177 keur pating galulung, pating rarengkol dina jero mobil bagian jok hareup jeung tukang. Masya Allah, orai ti mana ieu teh cenah? Be, ku aya-aya deui wae gogoda teh ieu mah yeuh. Ceuk Randi bari panon bah tetep mencerong ka hareup. Teu lila pok Randi nyarita deui. Kartika, cingan, mawa uyah badag ka dieu sacukupna. Lain akang subuton ieu mah. Tapi ieu mah memang kenyataan. Ieu mah lain orai saorai-oraina ieu mah yeuh. Ceuk Randi deui bari manehna gancang menta uyah badag ka Kartika. Sedengkeun ari Kartika dirina teu baha, gancang manehna ngagugu kana pamentana anu jadi salaki. Laju mukakeun panto imahna anu geus dikoncikeun tadi sarta nyokot uyah badag ka dapur sacukupna, luyu jeung pamentana Randi dina waktu harita. Kang, ieu uyah badagna Kang. Sareng kade Kang sing atos-atos. Ceuk Kartika anu harita geus norojol deui kaluar bari ngasogkeun uyah badag ka Randi. Ku Randi uyah badag teh gancang ditampanan bari pok manehna papadon ka Kartika. Omat Kartika, barudak tong aya nu nempo kana ieu kaayaan. Sarta kolot oge ulah deket-deket ningali. Cik, sabab ieu sakadang orai kobra teh leuwih bahaya ti orai biasa. Selain bahayana tina peurah oge, ieu mah orai ti bangsa jin Kartika. Oh, mohon atuh Kang, sing hati-hatinya Kang. Tembal Kartika di barung jeung hariwang. Tenang Kartika, akang pasti moal naon-naon, insyaallah. Sok buru ka ditu, gara ka tukang. Bejaan jahit jeung Rukmini, jagaan barudak. Mohon Kang, ku abdi diestokeun. Saenggeus kitu mah atuh Kartika gancang mundur ka tukang. Nangtung sajajar jeung Rukmini katut jahit jeung barudak anu sarua pada kaget ku eta kaayaan. Sedengkeun Randi tembong manehna karak mimiti ngayakeun tindakan. Maca kalimah surat-surat suci Al-Qur'an anu parondok disusul ku maca ayat kursi jeung shalawat nariyah salobana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Leungeun katuhu Randi nu dipake ngepel uyah badag tembong ngageleter. Lir ibarat aya getaran kakuatan gaib, hawa panas jeung tiis bentrok. Buringkal. Orai-orai kobra anu tadina caricing teh tembong ngadadak pating kulisik. Buburingkalan turun tina kursi jok, laju keluar ti jero mobil. Logodor, meh kabeh 7 orai kobra teh harita turun keluar tina jero eta mobil. Plak-pluk maruragan ninggangan taneuh pating laleor. Nempo kitu atuh Randi henteu cicingeun. Gancang uyah badag teh dipurulukeun ku manehna di tengah-tengah digariskeun bari manehna rada mundur saeutik ngajaga jarak ti eta orai. Anu harita huluna pating euleugeg mencerong ka Randi sarta anu hiji mah langsung ngaleor ka hareup bari nembongkeun letahna anu cagak dua geus siap rek ngabekaskeun peurahna ka Randi. Leor gurubug. Orai kobra anu harita rek nyerang ka Randi tembong jol pating gurubug merengkel gararing. Satu tas ngaleor kaluhureun uyah badag anu ngagaris kana badana. Atuh tangtuna wae eta orai kobra siluman teh terus binasa ninggalkeun tapak. Bangkena ngiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana musnah saharita. Di tukang tembong jahit jeung Rukmini harita dua nangan ukur bisa nyaksian Randi tika anggangan, nempokeun kaayaan Randi tika jauhan bari silih tetep. Teu lila jahit kadenge ngomong ditujukeun ka Rukmini. Kang Randi, poe ka poena teh. Tetela ngan beuki tambah hebat wae ilmu batinna Rukmini. Panca indrana beuki tambah seukeut. Teu oleh nyaho lamun pareng teh aya bahaya nu ngancam kana dirina. Ngan saha deui atuh jalmana nya anu geus wani jail ka Kang Randi teh. Sabab saha deui jalmana atuh ari lain macioh mah pokalna. Ceuk Jaed anu memang dirina mah can apaleun lamun macioh teh sabenerna mah geus tilar dunya dina peuting tadi. Rukmini gancang manehna harita ngabalon ngabenerkeun kana caritaan anu jadi salaki. Caritaan akang memang bener Kang. Kang Randi mah jelemana memang hebat.
Bari abdi oge sami puguh ngaraos heran nah Macioh tebet kekeh betekeh jeung penasaran hayang ngaganggu wae ka Kang Randi. Sanes kitu Teh Kartika. Bok Narukmini bari ngaredet ka Kartika. Anu direret gancang ngajawab. Puguh teteh oge bingung ieu Teh Rukmini. Teu ngarti ku popolahan eta dukun. Nah naon maksadna cenah atuh? Dah sidik manehna ngagangguna teh lain ka saurang dua urang. Tapi ka sakabeh jaman aya di dieu. Jawab Kartika anu kapaksa kabeh naruduh ka Macioh anu geus tilar. Dabongan nya ku aya tapak teh tiba heulana. Puguh geus nista maja utama abdi mah teh. Macioh teh kuduna urah diantepkeun kitu wae hirupna teh. Sabab geus waktuna manehna pikeun menang pangwarah ti pihak urang. Jeung memang taya salahna deui lamun seug urang ayeuna ngalakukeun tindakan keras sarta tegas ka Macioh. Lantaran nya sugan we atuh manehna bakal terus kapokeun ari geus diwarah mah ku urang. Teu euy deui bari jeung tobat. Cek Jaed nemrakeun usul kituna teh bari jeung kekerot nahan amarah. Kartika gentak nembal. Dalah teteh ge sarua Jaed, keheul ka Macioh teh. Lain keheul memeueusan, tapi nyaan sabab manehna naha bethaben wae ngakaya ka kulawarga urang. Bari urang kabeh tetuah teu dosa ka manehna. Hirup Jaed terus digong-gayong deui ta ku Macioh. Nepi ka kiwari Jaed can pulih keneh wae tina kasakit. Matak geus rengse ieu mah urang ngomong wae ka Kang Randi. Urang ajakan pikeun ngadodog imahna Macioh ayeuna keneh. Cek Kartika kalawan Daria. Abdi satuju pisan teh. Memang kedah kitu. Tur memang taya salahna lamun urang ayeuna terus ngalakukeun tindakan ka Macioh. Sebab memang geus waktuna manehna ayeuna pikeun narima sakabeh ieu akibat. Teh Marukmini ngaluyuan kana usul Jaed salakina anu sakaligus disatujuan oge ku Kartika lanceuk salakina. Nya, keun wae Rukmini, sugan wae ayeuna waktuna atuh pikeun urang ojah ngayakeun perlawanan ka jalma jahat. Doakeun heula we ayeuna mah Kang Randi sing unggul tur salamet nya hareupan ieu cocoba. Tuh tingali Kang Randi, tepikeun kangesang kitu geuningan awakna nya hareupan eta siluman oray. Cek Kartika bari teuteupana mah terus museur deui ka palebah Randi anu masih keneh keur ijen wawesen ngadu kakuatan tenaga batin ngaliwatan eta oray. Jaed katutruk mini oge sarua. Harita manehna terus merhatikeun deui kana eta kaayaan. Bari miharep Randi aya di pihak anu unggul. Mangsa lumangsungna ijen wawesen ngadu kakuatan tenaga batin anu tangtuna wae moal bisa dilakukeun ku jalma biasa. Rukmini, Kartika jeung Jaed teu weleh kaketegan hatena waktu ningali oray kobra anu tadi nyerang ka Randi sakitu gararangna. Tapi ngan aya untungna Randi tetela bisa ngungkulan eta kaayaan. Oray kobra warna hideung turada herang teh huluna kiwarikan tinggal dua deui anu hirupna anu tadina 7 teh. Malah duana oge eta kobra siluman ingwan nyai cangkurileung teh tembong caricing teu waranieun deui maju. Kituna teh saenggeus nempo batur-baturna palastra laleungitan. Lamun ceuk basa jelema mah maranehna teh geus ngarasa seber hatena leungit kawanina mugen pikeun maju saenggeus nempo balad-baladna binasa. Teu lila Randi kadenge manehna cumarita ditujukeun ka eta sakadang oray kobra siluman. Wahai anjeun sakadang oray, lamun nya aranjeun geus henteu untupan adu hareupan jeung diri kuring. Pral kadar itu, geura Mariang. Tong poho bejakeun kadunungan anjeun. Ulah rek terus ngaganggu ka kulawarga kuring, ari teu puguh dosana mah. Pokna Randi bari jeung neuteub seukeut ka eta dua oray kobra siluman. Nitah mulang deui ka tempat asalna. Aneh puguh ge. Harita Randi betjol ngadenge aya sora anu nyarita ditompokkeun kana ceulina, sora lalaki anu agem jeung handaruan sorana. Kadengena baringan ukur-ukuran di sorana. Hei, manusia, kula ayeuna memang arek pulang kana gara asa. Sabab kula rumasa kateter ku Andika anu luhung ilmu jemar ku pangabisa.
Ceuk eta Sora. Randi Surti gancang manehna nembalan ku nyarita kieu. Bral sakadang orai. Ka itu, geura Mariang. Ngan samemeh aranjeun miang coba jawab heula pananya kuring ayeuna. Ari anjeun titahan saha sabenerna? Jeung naha ayeuna aranjeun bet ngaganggu ka kulawarga kuring? Nah anjeun teh titahan Macio atawa lain? Kula lain ditahan manusia nunalah cio manusia. Tapi kula memang ditahan Nyai Cangkurileung. Nukun sakti wanojang orang. Pananya anak tetangga Andika anu katelah Rustam. Manehna ngahaja. Natambakeun anjeun ka eta dukun. Jawab eta Sora anu mungguh atra pertela kadenge ku Randi dina waktu harita. Tapi samemeh Randi bisa tumanya deui ka eta dua orai. Eta orai-orai teh kaburu ngariles manten ngablesat ninggalkeun eta patempatan. Ngajadikeun Randi sorangan tuluy ngahulang mikiran kana caritaan Sora sisa kadang orai tadi. Rustam. Nah bener kitu caritaan eta orai teh. Yen Rustam geus natambakeun diri aing ka hiji dukun. Lamun nya teh kitu be asa ku tega. Ceuk Randi ngageurentes ngomong sorangan dina jero hatena. Keur kitu Kartika jeung Jair tembong daratang nyampeurkeun, dituturkeun ku Irfan Katut Adit anakna. Oge Rukmini anu harita bari jeung ngangais orok. Kang Randi, Kang, akang teu nanaon, Kang? Ceuk Kartika bari hariwang sok sieun Randi tuluy nyandangan tatu. Ditanya kitu atuh Randi gancang harita ngajawab. Oh, alhamdulillah Kartika. Akang teu nanaon. Duh, syukur we atuh Kang. Ari akang teu nanaon mah memang eta anu dipiharep. Nanging sok sanaosnya ayeuna akang teu nanaon. Kang, abdi mah tetep janten kagungan niat pikeun ngajorag ka bumi Macio ayeuna keneh Kang. Sabab memang abdi ge terang anu nembe nyerang akang teh makhluk kiriman ti Macio. Matak urang ayeuna atau sakuduna pikeun ngalakukeun tindakan mere pangwarah ka Macio. Kitu ta Kang? Pokna Kartika harita langsung ngajakan Randi pikeun indit ka imahna Macio. Ari Randi tembong manehna ngadon terus seriletik pok ngawalon. Kartika, hanjakal, dugaan Kartika teh salah pisan. Sabab nu bener nama kieu ya Kartika. Cikeneh sabenerna mah akang geus kontak batin jeung sato kiriman si dukun jahat ya. Ditanya ku akang kiriman saha maneh teh. Ari pek jawabna teh tetela. Manehna teh kiriman dukun jahat anu neulah Nyai Cangkurileung. Lain kiriman ti Macio geuningan. Jawab Randi mertelakeun ngarah Kartika jeung anu sajena henteu salah sangka. Sok sanajan nya jalma anu dituduh teh sok migawe dalaka kasasama. Sedengkeun Ari Jahed jeung Rukmini tembong manehna silih tetep sabab manehna percaya kana caritaan Randi anu memang bisa kontak batin jeung makhluk gaib, bisa ngomong jeung rupa-rupaning makhluk gaib ngaliwatan pikiran. Jahed panasaran pok harita nyarita. Upami nya kitu carana mah berarti jalma anu dolim ke urang teh geus nambahan deui paintennya Kang. Selain ti Macio teh geuningan aya deui dukun anyar. Pokna Jahed bari mencerong seukeut ka Randi anu harita gancang nembalan. Insyaallah sadayana baris aya jalan kaluar napikeun urang nyang hareupan ieu masalah. Sok sanajan akang rumasa, akang can waka wani ngalakukeun paksaan menta ramuan panawar teluh balung ka Macio. Keur ngubaran Jahed sabab Macio waktu ti heula ditepungan ku akang ka imahna manehna keukeuh ngomongna cenah can boga bahan keramuanana cenah. Tapi manehna oge geus janji deui ka akang. Manehna bakal nganterkeun langsung eta ramuan ka imah akang lamun geus jadi. Bari rek nyaritakeun hiji hal anu kawilang penting keur urang sakabeh cenah. Tapi memang aya nu leuwih aneh deui dina dirina harita. Manehna nalika ditanya ku akang saha jalmana atuh nu geus nitah Macio ngalakukeun warajit ka kulawarga urang.
Eta Macio kalau kau ngomong kieu. Ah, cenah wayahna we moal waka dijawab ayeuna. Mending engke wae dijawab sakalian sabari jeung mikeun ieu ramuan ka Akang. Kitu cenah. Nyada Akang mah kitu. Kana omongan jalma jahat oge teu oleh percayaan. Padahal ieu Kang, janji Macioh teh puguh hese dipercayana saur abdi mah. Komotos mulan malen kieu mah nungguan pamohalan bakal datang. Sabab ayeuna oge mana geuning? Tayang untruk-untruk mawa eta ramuan ka dieu. Jadi percuma Kang didago-dago oge da sidik bohong, si Cioh mah bohong. Terus ieu deui ayeuna nya, aya makhluk gaib anu nyerang ka Akang dina wujud orai kobra. Percuma Kang ditanya oge ku Akang da puguh mah jujur ngajawabna oge. Paling-paling kitu tah ngajawabna. Jeung ngakuna oge eta siluman mah. Bokna Kartika harita ngabuih ngomong negrakeun unek-unekna anu kurang panuju ku sikap salakina lantaran nyaeta gampang percayaan. Samemeh batur aya deui nu ngomong, Kartika geus nyusul tepus ku caritaan maksa Randi kudu indit ka imahna Macioh. Pokona mah Akang ayeuna kudu indit ka imahna Macioh. Tagih janjina ku urang anu ampir 5 bulan can keneh wae aya buktina. Piraku Akang teu karunya kitu ka Jaed anu ayeuna sakapeung sok ngarasakeun ka nyeri dina sakujur awakna. Kakara harita Kartika ngomong tandes kanu jadi salaki. Pangaruh tina rasa kakuciwaan hatena dumeh kulawargana taya nu ojah mangsa dikakaya ku batur. Jeung deui nya ge Randi bener bisaan, tapi Randi memang teu gampang kitu wae ngalakukeun tindakan, teu oleh asak dina ngitung jeung asak jejehan. Sangkan kulawargana tetep salalamet beri jeung ikhtiar. Tapi ari Kartika mah beda deui prinsipna, dianggapna Randi teh cicingeun wae kurang kawani. Duh, ari anjeun Kartika. Harianeun anjeun bet wani ngomong kitu ka Akang. Tapi nyaheug atuh Kartika. Engke sanggeus urang mulang ti lemburna harimah. Urang langsung miang ka lemburna Macioh. Hampura Akang. Rumasa tamelar keruji dulur jeung kurang perhatian. Jawab Randi tungtung namah nyanggupan oge pikeun indit ka lemburna Macioh. Sabab ngarasa era ku pamajikan dikitukeun. Pang-pang namah Randi rumasa ngarasa kurang perhatian kanu jadi dulur. Rukmini asa kurang hade manehna lamun teu milu ngomong teh gentak manehna nyuara. Hapunten abdi Kang Randi. Salaresna mah ieu teh Kang Jaed nu munggaran ngayakeun usul teh. Nanging tetela teh Kartika oge sami satuju pikeun nepangan Macioh ka lemburna. Sanes badena naon Kang Randi? Mung nya aya peringetan we kanggo anjeunna. Sugan we anjeunna teh janten lilir, teu euih-euih babalik pikir. Heeh. Teu naon ai Rukmini. Akang ngamaklum, jeung ngarti kana kaayaan. Hayu atuh ayeuna mah Kartika, Jaed, Rukmini. Hayu, urang meriang hayu. Ceuk Randi langsung ngajakan miang ka kabehanana pikeun ngajugjug ka lembur sasampayan nyaeta ngaran lemburna Halimah. Kartika henteu nembalan manehna sabab rumasa geus salah ngomong ka Randi dina sikep anu kurang hade. Matak sawaktu keur dina perjalanan Kartika nyempetkeun diri menta hampura ka Randi anu jadi salaki ngalubarkeun kasalahanana. Ari Jaed jeung Rukmini jongjon harita dariuk di jok tukang, Irpan katut adit oge sarua dariukna di tukang deketeun Rukmini teu bosen ngolek marwah anakna Rukmini anu umurna karak 1 tahun leuwih 2 bulan. Para wargi netizen sadayana, rupina dongeng Sunda dina judul Balad Siluman cag dugi ka dieu heula. Kumaha rasna lalampahan Randi sapara kanca. Mangga banco teras dina dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Mugi-mugi aya mangpaat, aya hiburanana, oge hikmah tina carios anu dipedar. Boh pilih aya nu kasabit nami alit kasebat asma dewasa sanes kengi ngahaja-haja mung saukur kaleresan wae. Sim kuring tekenat neda dihapunten kana sagala rupi kirangan sareng kalepatan. Sim kuring sejamit mundur. Salam baktos. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.